Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pemirsa sadayana. Patukung deui sadang abdi Aulia Puspitasari dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun ayeuna nyaeta kebakaran di Desa Bendungan. Leuwih jelasna urang tanyakeun ka saderek salsa. Ditanyahokeun di Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kulingan RT 11 RW 4 Dusun 4 aya kebakaran kulantaran bebeuleum runtah. Bebeuleum teh jam 2 beurang